Ide ngarubah sarung THR jadi kolor bapakna tanpa pola, tanpa meteran, tungtung nama salah jahit, salah potong. Uyuhan we jadi oge. Nya eta bapakna tos teu gaduhan kolor kanggo sare, gaduh hiji-hijina oge tos soek kang karawa ku abdi teh dialungkeun we dijieun elap. Da bapakna keeng sarung THR rada tipis nya entos we ku abdi teh ngide bade dijieun kolor. Hanya eta di dieu teh abdi teh meni bararingung da tos lami teu ngadamel kolor. Jadi di dieu teh bari mikir, bari cap cipcup bener henteu motongna di dieu, bener henteu motongna di dieu entos we labaskeun potongkeun. Jadi henteu nama kumaha engke we cek abdi teh. Da nya eta abdi mah jalamina alim libet meni anti pisan kana meteran teh matakan tara ngajait kanggo batur oge kieu nya eta. Matakan ayeuna mah urang langsung we potongan entos we dipotong ayeuna mah urang bereskeun urang langsung we cana ka dieu ka ruang jahit. Mempeng sihanana oge anteng janten abdi teh tiasa barang gawe ayeuna teh. Tos dibereskeun mah luhur mesin jahitna ayeuna mah urang langsung turunkeun korsina sareng ieu acuk-acuk anu cinggarantung. Da nya eta kieu ai bapak budak mah meni sok cinggarantung cing amburasut eta teh tiap hari teh. Ku aya wae he ngebutan ke kebul teh pake ieu anu bade dijahit tungtungna mah jadi murudul kedah dipotongan deui diguntingan deui. Entos we ayeuna mah urang ngajahitna ti bagian luar dan nya eta teu gaduh obrasan. Tuh gendingan can ge acan si paletna teh aya benangan nya entos we ayeuna teh urang eusian heula benang manual. Ieu teh rada sesah ngeusian benangnana teh sok bararangga kadangan ku abdi sok digulung manual ku panangan teu ku mesin. Ayeuna mah urang lanjut we ngajahit deui. Entos beres ngajahit di bagian luarna mah ayeuna mah balikeun deui ngajahit we ayeuna di bagian dalemna. Sorodot we entos we ayeuna mah tos beres ngajahit di bagian dalemna. Di palebah dieu teh rada galau rarasaan teh kedah digunting ku abdi teh digunting we terus we dijahit biasa. Ari tos dijahit teh kakarak ingat ye kunaon ieu teh nya palebah dieu teh kalah dijahit nya entos we ku abdi teh dibongkar deui. Da nya eta inung sehana mah asal ngajahit ge kos kieu bongkar pasang. Da nya eta embung pisan mikir hayang langsung we sorodot tos beres nu sabelah ayeuna ieu nu sabelah deui. Meni pede we nya eta ngajahitna teh sami deui nu sabelahna oge ku abdi digunting deui cara tadi. Ari tos disambungkeun teh naha jadi kos kieu kumaha asupna engkeun kakina ye jadi we dibongkar deui ku abdi teh. Ke heula urang ganti heula benang sugan da nya eta tadi teh pegatan wae benangna sugan goreng benangna ganti we warnana nu sejen. Singkat cerita tos rada katingali ayeuna mah urang ukur we nganggo kolor anu sok dianggo. Entos we diukurna teh ayeuna mah urang langsung we pasangkeun bana da nya eta abdi mah teu gaduh karetna urang nganggo tali we cek abdi teh. Tapi sakieu mah rada gancang ngajahit teh biasana masuk lami abdi teh ngajahit teh sok hese anggeus. Lanjut we ieu abdi ngadamel talina lumayan ieu sisa pamotonganana kanggo tali kolorna. Ngajahitna mah ayeuna mah panjang we heula da engkin pamitos mahima engkin ge ku abdi dipotong. Tah ayeuna mah urang ngalebetkeun talina teh nganggo paniti abeh babari engkeun dilebetkeunana. Untung we aya paniti paranti magehan spray abeh teu ngeser-ngeser ku abdi teh dicoplokeun heula dianggo heula kana ieu. Dikira-kira panjang talina kanggo nalianana ayeuna mah urang langsung we